Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para wargi, para sepuh sadayana anu menikmati hormat, para ustadz, para kiai yang bisa hadir di kesempatan wabil khusus kedua calon mempelai, kedua keluarga besar di calon mempelai anu kali tandingah turban jadi negara ayeuna sejan langsungkeun agar nikah para putra putrina pamugi kabingah terkabagja ieu para tugi kajaga yaumil akhir, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi, para sepuh sadayana simkuring sareng petugas di kantor urusan agama ngadasi hapunten wireh pangitan aya akad dipayungkeun jalaran jadwal anu rada padat ngadasi hapunten pangitan pamugi ieu teu ngirangan kana kautamian Ustaz, kana kautamian pelaksanaan ketika ieu salajengna sareng petugas simkuring peryogi ngaulingakeun wireh dari ayeuna simkuring sejaman menghadiri pelaksanaan akad nikah anu sakedat di baris dilaksanakan ku Bapak Wali. Anu kaduana simkuring peryogi ngaulingakeun kaitan sareng rukun nikah aya 5 anu kahiji ayeuna calon panganten pamade Cep Wendy Hati Ramdhani, anu kaduana aya calon panganten istri Neng Siti Nurhayati, anu katiluna aya wali nikahna sareng Bapak Wawan Kurnia bin Bapak Suhandi. Salajengna aya 2 saksi anu baris ngesahkeun kana pelaksanaan nikah ieu tangtos Bapak 2 saksi ieu anu ngagaduhan tanggal walar kanggo ngesahkeun atau nabi teu ngesahkeun kana akad nikah anu bade dilaksanakeun simkuring mah kada menghadiri gitu ya. Salajengna rukun nikah anu kalima ijab sareng qabul, ijab kamaslahan ti wa salaku wali, qabulna pangabdian ti Cep Wendy salaku panganten pamagen. Cep Wendy bade ku bahasa naon? Sunda wae Bapak. Sunda wae. Pas latihan di Bandung, Alhamdulillah tos sasih latihan lagi. Cobi kalimata. Bismillahirrahmanirrahim. Nampi abdi nikah Kasih Nurhayati putra Bapak Wawan Kurnia, kalayan mas kawin tersebut dibayar tunai. latihan